Assalamualaikum dulur salembur bare salam dunya. Tepang deh sarang tata dan miharja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda. Judulna Apkir karya Cecep Purdansyah. Mangga baraya wilujeng ngebandungan. Ari geus ngadegangkeun anak lain deui era keur kuring mah nyaera ku tatangga, nyaera ku pamajikan sorangan. Dipapai ti nomor 2 nepi ka nu kaopat bungsuna. Iwal nu cika nu tara kasebut-sebut teh. Nu nomor 2 Riki eta lulusan ITB bagian teknik pertambangan. Nya sabada namatkeun kuliahna teu sabar halami langsung ditarik ke Pertamina di Kalimantan. Kitu we wangsulna teh hari lebaran. Nanging saban sasi geten ngintunan mekelan kanggo sakola alona nyata nu di dieu barudak lanceukna. Ngenes mun geus ditambahan ku nu batak pikanyerieun. Leheung mun nya. Da nya geus si Riki ngawesel unggah bulan. Tarasingna dipake sakola barudak. Barudak mah masih keneh nerimakeun ladang kesang sorangan. Nu puguh mah dianggo make ku amih. Mun segelain ka indung, berarti nu beruntak teh kudu geus budang nguak ngawik sae si imah. Tuluy cenah, nema kanu katilu Ihsad. Sami eta ge ngumbara tebih pisan, diangkat jadi kepala rumah sakit di Kupang. Da eta mah nya kitu ti leuletik teh hayang jadi dokter. Jadi ku jadina kudu jauh jeung indung. Boro tadi nama ubaraber teh kudu nguyang ka batur da anak jeneng dokter. Nya atung eneh we amih mah ari rematik teh sok ka dokter Ahmad di Jalan Kiara. Nanging eta ge sarua jeung lanceukna. Lian ti wesal teh sok ngintunan buku-buku jeung majalah kesehatan. Keur amih mamun aya incu hareeng teh sok gancang kapanggih panyakitna samemeh dibantun ka dokter teh. Sahanteuna atuh amih mah teu poekeun teuing ari kana soal kadokteran mah. Bubuhan aya buku sok rajen diulik. Tambah kesel we amih mah bucu baca teh. Pamajikan mah sok peureum-peureum we ari ngadenge indung sorangan ngagulkeun kitu ka tetangga teh. Majar teh teu kuat linu cenah. Komo deui kuring kasebut anakna erana leuwih nikel batan pamajikan. Pangpang na era ku tatangga nu diajak ngobrol ku amih. Kuring ge nyaho pisan model Bu Suripto, Bu Joko, Bu Asmanah. Eta teh maranehna baroga anak sarta jareneng jara di sarjana jeung jara di pangusaha. Malah anak Bu Asmanah mah nu katilu jeneng bupati. Anak Bu Joko lian teh aya nu jadi pengusaha jegut teh aya nu jeneng anggota DPR di Jakarta. Tapi tarasingna didagangkeun. Kuring ge nyaho teh lain ti indungna tapi ti jinisna. Kitu ge bubuhan wawuh da jeung tatangga. Najan enya dinisna mah jauh tapi sakapeung nyerelang beralik. Ngadon ngarumpul jeung kulawarga sarta silaturahmi jeung tatangga. Ngan dulur-dulur sorangan nu taun kali teh maklum tiluanana dipeuntas. Sakapeung sok panasaran hayang nanyakeun ka amih. Nah amih sok bari meungpeukan panon kitu ari ngadagangkeun anak ka tetangga teh. Tapi sakumaha gentes batin sorangan, nya amih teh boga karakter egois. Teu nginjeum panon, kuring mindeng nyaksian mun amih kaperenganan jo loba mobil sedan ngabaragung hareupeun imah tetangga, sok tuluy asup ka kamar ngadon numpi. Disaprak dikantun ku apa, amih bet matak pikawatireun. Padahal dah henteu ari pikun mah. Bet Yusmana ge can incak 70. Salirana ge jag-jag keneh. Poe Minggu balik ti bengkel teh geus biasa sok kapeutingan. Lantaran loba mobil nu asup dadakan. Najan ukur servis ringan tapi ari kuloba masuk kawalahan. Katambah deui si Ajun anak buah nu kacida diandelkeunana teu asup. Cenah pamajikanana gering. Datang ka imah teh masih keneh make werkpak nu lamokot ku oli. Awak jeung buuk carpel keneh. Rek bus pisan ka kamar mandi. Anak kuring nu cikal nyirintil bari nyeklan pi geulang leungeun.
Pa, mama nangis di kamar. Pok na bari lewak-lewe pipiluan rek cerik. Kunaon? Duka data di siang, disusulan ku enin. Senabari metot lengan kuring dibawa ke kamar. Kasampak pemajikan carindul. Aya naon jeung Amih? Manehna ngabetem. Teu kudu disumput-sumput. Salila pamajikan bener mah, akang moal mihakan nu salah, najan indung sorangan. Ngan carana beureun teu diterag, tapi ku cara nu lantip, pok teh. Biasa ngadegangkeun tuang rayi nu bungsu. Saha nu nanggapna? Umasdar, tadi pasti siang ka dieu nawiskeun giwang berlian. Reg nyaritana eureun heula. Tuluy kumaha? Manehna can nembak keneh, kalah mamener kutang nu ngaleklek. Mimitina mah dipayunan heula ku abdi. Teras Amih ti kamar norojol, malah berlian ge janten dipeser ku Amih. Reg deui eureun panonna nyidik-nyidik kaluareun kamar nu rada melenge. Kuring surti panto direkepkeun. Soal Amih meuli berlian geus teu aneh. Dati baheula ge resep dangdan jeung make perhiasan. Lantaran teu susah ku duit daripada ngiriman, dina lomarina pepek ku emas jeung berlian. Raksukan kabaya jeung raksukan sejena ngalosin. Meh nerap dina salirana unggal poe lantaran deui meh saban poe aya wae kagiatan. Ti mimiti arisan para istri purnawirawan, kagiatan PKK di RW. Komo upama injit kaundangan jeung rekreasi keluarga Pepabri nu sok diayakeun sabulan sekali dibandingkeun jeung dangdan pamajikan. Jauh tanah kalangi teh nyaan, tapi keun da teu aneh resep dangdan kitu teh ti zaman apa jumeneng keneh. Nu teu panuju teh dina kagiatan-kagiatan eta pisan, Amih sok kaleuweuhi ngadagangkeun dulur-dulur kuring nu tiluan tea. Teu pisan-pisan sirik, tapi beungeut geus teu kuat nahan era. Tuang rayi diugung-ugung payunan Bu Master jeung Iin. Sawalerna akang mah dipepehek. Pira tukang gulang-guling guyang oli handapeun mobil. Mangga galih ku akang, nah Iin kudu cicing bae di kitu-kitu ku Amih. Cek pamajikan neruskeun hancana. Jadi ku Iin dilawan, pok teh leuleuy. Pamajikan teu ngajawab kalah merubutkeun cimata. Sorangan ge jadi milu susah. Bre dulur nu tiluan nerembongan. Ti zaman maranehna leuleutih keneh geus ditinggalkeun ku bapa. Lanceuk nu panggedena eueuh deui iwal ti kuring. Umur ge anggang rada jauh. Sriki di SMP keneh, kuring mah geus meuri dek liher jeung oli. Ngadunungan teh kasih babah Lipeng nu boga bengkel di Jalan Kayu Ambon. Tiba heula ge kuring mah nyaah ka adi nu tiluan teh, sabab saurang ge eueuh nu bader. Sakolana saroson-soson sarta di kelas ranking hiji wae. Hiji waktu Sriki ngageuri ka kuring. Nya Kang, upami apa aya keneh sakola teh tiasa neraskeun ka perguruan tinggi. Kuring teu bisa nembalan. Nu karasa antara kuring jeung Sriki teh bet asa anak nyarita ka bapa. Terus mah lah-lahan ka si engko nginjem duit keur modal nyieun bengkel sorangan. Mimitina mah si engko kerung-kerung wae teu ngidinan. Lain teu ngidinan ku soal nginjem duitna, tapi di pagawean teh kuring nu paling kacekelna ku si engko. Sanggeus dibejer biaskeun pemaksudan kuring, kakara manehna ngartieun, make ngarangkul sagala. Ngan manehna omat-omatan, mun hiji waktu kuring diperlukeun, kuring kudu datang, kuring ge nyanggupan. Rencana hayang kawin satekah polah dikubur. Keun 10 tahun deui geuntes teh. Nu matak ayeuna umur kuring geus kapala 4, budak nu panggedena kakara sakola di TK. Tapi keun bae, da batin kuring ngerasa sugema. Kahiji dulur-dulur jareneng cacakan henteu diaping ku bapa. Kaduana bengkel boga sorangan sanajan hutang ka singko mah kakara lunas anyar-anyar ieu, basa si Dodi kakara lahir. Saanyana wisal di Sriki, Ihsa jeung si Gun-Gun ge duakeun jeung kuring. Ngan kusabab sok terus dikepit ku Amih, kuring teu deuk pipilueun kana duit wesel. Keun bae hak Amih salaku indungna. Dulur-dulur mah teu nyerahoeun. Marukanana mah duit teh dipake keur ngalunasan ka singko.
Sakumaha ikrar samemeh indit ka pentas, cenah hutang ka si engko tong dipikiran da bakal lunas ku pamulang tarima ti maranehna. Bagja saanyana hate mah boga dulur sarumujud, boh kaindung boh kalancek. Sanes dilawan, ngan ku iin tadi poken ke bumasdar payunan amih. Upami henteu aya pun lanceuk mabieung jarantan sarjana barudak teh, kuleuh-kuleuh ge kesang namah ka arah ku sadrek-sadrekna. Kitu saur iin teh. Sorangan asa kegebah. Tuluy ngambek. Sanes ambek deui, pami ngagantawang ka abdi, nyeuksekan payunan bumasdar, saurna maneh mah nyaho-naon, kawin ka si Rusdi teh can mangkuk 5 tahun. Tah, ieu yeuh indungna nu hese capek mah, ti mimiti merjelkeun, ngobelan, maraban jeung nyakolakeun. Mun eueuh nu kieu bieung harirup. Nah amih teh boga kasakit, pikun atawa memang geus saat kanyaah ka kuring mah geurentes hate diteruskeun ku ngucapkeun istighfar. Kek ari basa ngugung-ngugung si Gun-Gun hareupeun bumasdar kumaha cenah? Tanya teh penasaran. Nu bungsu mah di Medan, eta mah hiji neraskeun tapak lacak bapana di angkatan darat. Ayeuna teh nembe naik pangkat janten letnan kolonel. Nya nu bungsu mah rada teu nyusahkeun teuing sakolana teh. Lulus SMA teh teras ka Akabri. Di Akabri mah pan teu olok biaya, malah dibiayaan. Ngan kuno 2 amih mah ripuh nyakolakeun teh, nepi ka jual jaar sagala bakat kunyaah ka anak. Tapi ari aya hasilna mah teu panasaran. Pamajikan ngeureunkeun heula caritaanana, nyidik-nyidik kana riukna paroman kuring. Saawak-awak memang mimiti karasa ngaheab. Tadi iin nyebutkeun sanggeus ngugung-ngugung si Gun-Gun terus mepehek akang, kumaha cenah popokanana. Kan bumasdar naros, dupi putra anu cikal ningki di mana? Waler amih nyeta hiji anak nu taya guam teh. Ti jaman keur sakolana ge da belet kabina-bina. Kitu we gawena teh idek liher di bengkel. Ngurus nu cikal mah gagal. Di dieu we ayeuna ge ngahiji milu ka amih. Kek kuring diuk dina sisidipan bari meper amarah nu mimiti eunteup kana hate. Awak asa beuki panas bae. Ngadadak kuring inget ka jaman keur leutik waktu hirup di Nini. Ti leutik dikukut ku Nini ti bapa. Mun teu salah umur 10 tahun, kuring kungsi kasarang panyakit tipes. Kaya Nini sidik walurat, harita teh menta biaya koropna mekuring ka bapa kuring. Sasatna anak Nini bapa teh. Piraku cenah budak gering rek diantep na teu nyaah ka anak. Kitu ceuk Nini. Ngan harita Nini menang budi ti amih, nepi ka Nini turun cadu kudu nincak imah anakna. Nini ngageuri ka kuring nu harita keur namprak bari kaayaan awak panas meh 40 derajat. Nyaah teuing Ujang, abong kahidup mah anak tere. Mun syeuk indung maneh aya keneh Ujang, moal teu dirawu di pangku, ceuk Nini. Cager-cager teh sabada dikompresan. Kuring jadi neges-neges kana harewos Nini. Maklum harita umur kuring kakara 10 tahun bari kaayaan keur gering, teu pati jelas kadengena. Sidik-sidik teh ku sikap amih ayeuna. Heueuh meureun kuring mah anak tere amih. Tapi da jeung adik-adik kuring mah asa eueuh jarak. Sidik, kanya amih ka akang mah meureun geus eueuh. Isuk mah urang pindah we ka bengkelnya, keun bae heureut-heureut ge asa ulah loba dedengean. Keun imah ieu mah urang jual. Ari amih kumaha atuh Kang? Urusan akang eta mah. Isukna sakabeh barang nu kuring jeung nu pamajikan diakutan ka bengkel. Sanggeus beres terus masang iklan dina tembok imah. Rumah ini akan dijual. Tidinya kakara nulis surat keur ka Medan, Kupang jeung Kalimantan. Masalahna dibejer beaskeun dina surat. Pek masrahkeun eta mah, rek usaha we dibawa nama. Rek dikapan teh compokeun pisan teu jadi kabeung berat keur kuring mah, asal hasil putusan anak-anak tegesna. Jeung nu penting, kuring teu hayang panggih deui jeung amih. Bongan sagala di aku, nepikeun ka imah ieu ge di aku. Keun sugan karasaeun, yen ieu teh batina tina ngadagangkeun anak.
Cak baraya duwi kadieu heula dongeng Sunda anu judulna Apkir karya Cecep Burdansyah. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Aja pamit. Permios.